Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 29 Juni 2026 dina surat Al-Furqan ayat kahijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maha welas Allah, nu maparin rezeki Allah ka sadaya makhluk di dunia. Ar-Rahimi jeung Allah nu paparindan rezeki ka umat muslimin di akhirat ka Islam wungkul saterasna. Tabaraka maha suci Allah atanapi maha barokah Allah. Alladzi zat anu nazala tos nurunkeun Allah al-furqana kana al-furqan. Tegesna Al-Qur'an ngan benten maknana ali Al-Furqan mah pembeda antara hak jeung batil, antara bener jeung salah, atanapi antara sesat jeung hidayah. Al-Furqan tegesna pembeda, artina mah tetep eta teh Al-Qur'an. Kasahadil lungsurkeunana Al-Furqan atanapi Al-Qur'an ala abdihi ka hambana Allah. Tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan malaikat Jibril. Liyakuna supaya bukti itu Kangjeng Nabi sareng Quran lil alamina nadiro pikeun seluruh alam jagat raya jeung sadayana nadiro jadi peringatan pikeun makhluk anu aya di alam ieu. Saterasna alladzi zat Allah teh lahu anu eta tetep kagungan Allah wungkul mulkus samawati kerajaan kekuasaan as-samawati di pirang-pirang langit wal ardi jeung di bumi. Lamun ayeuna aya raja aya presiden eta mah sementara sakedap engke ge lungsur mah anger maot. Atanapi upami harta benda anu seueur eta ge sementara, tos maot mah da moal dicenah ieu sadayana ge dikembalikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Walam yattakhid jeung henteu ngajadikeun waladan atawa teu ngambil Allah waladan kana puputra jiga jalma. Jadi Allah mah teu gaduh putra jiga jalma, Maha Esa Allah. Maha tunggal teu aya bing-bilangan kanggo Allah. Walam yakun jeung henteu bukti lahu itu pikeun Allah syarikun kana pamusyrikan, kana sekutu, kana nu ngarencangan. Allah mah maha tunggal. Fil fulki dina kakawasaanana Allah. Wa khalaqa jeung Allah anu nyiptakeun kulla syai'in kana saban-saban perkara. Qadarahu kalayan qadarnahu itu perkara. Takdiro kana takaran anu jelas. Jadi tiap takdir oge eta teh dengan takaranana. Lamun urang takdirna tibang kieu alhamdulillah eta teh takaranana urang mah sakitu. Lamun langkung teh sakitu moal tiasa nyanakna. Jadi sadayana ge takdiro terus ditaker ku Allah kana rizkina saterasna. Wattakhodu jeung itu jalma-jalma musyrik ngajadikeun min dunihi salianti Allah alihatan sebagai sembahan. Jadi salianti Allah sebagai sembahan dijadikeun itu ku jalma-jalma musyrik jeung jalma-jalma kafir. Padahal itu sembahan anu diacong-acong teh matahari, bintang, seuneu, patung, tatangkalan sadana oge la yakhluquna teu bisa nyiptakeun sayan nanaon saeutik ogenan. Wahum padahal itu anu disembah kabeh yukhlaquna eta teh diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wala yamlikuna jeung teu bisa ngamilikan atawa teu kawasa li angpusihim kana diri anjeun anu nyembah patung, anu nyembah berhala jeung sabangsana doron kana madarat. Wala naf'an jeung kana kamangpaatan. Wala yamlikuna jeung henteu bisa kawasa itu anu disembah
mautan kana ngamautkeun anjeun moal bisa maut mah Allah nu ngamautkeun lain kulantaran naon bae eta mah asbabungku atawa sababiyah penyebabna. Jadi anu ngamautkeun mah tetep Allah Subhanahu wa taala. Wala hayatan jeung anu ngahirupkeun Allah. Sadayana makhluk nu hirup eta teh kersaning Allah. Wala nusyuron jeung sadayana teu bisa ngabalikeun kecuali Allah anu bisa ngabangkitkeun di yaumil akhirat. Tos maot sadayana dibangkitkeun deui ku Allah. Teu tiasa eta berhala eta sesembahan salian ti Allah tiasa ngabangkitkeun kanu tos maot di yaumil atawa di poean akhirat. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dina dinten ieu insyaallah patepang deui dinten enjing dina waktos sareng gelombang anu sami. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.